Mun bahasa Indonesia make urang mah siga cek bahasana selusin itu 12. Cek urang Sunda mah salosin. Sakodi tak ada geuning, cingjang cenah nganyuk samping sakodi mah lah. Sakodi teh jumlahna aya 20. Eta sakodi. Tu kade. Salikur 20 hiji. Kade bisi salah kulantaran salikur 20 hiji der 2 likur teh 2 kali 20 hiji 42 lepat. Salikur mah 20 hiji 2 likur mah 22. 3 likur 23. 4 likur 24. Nah atuh ari 25 lain 5 likur salawe disebutna. Tah. Ai saraju teh 40. Biasana dihitung pakai ngitung anak lauk. Karena bilangan bangsa lauk ya. Cik cenah sabaraha eta nu belah dieu karama belah dieu geus dihitung. Nah, tadi teh aya 2 raju mah. Tah 2 raju teh 2 kali 40 80 ekor lauk. Sawidak teh 60. Tuh. Sawidak dibagi 5 cenah. Titik-titik jadi 0. Barudak zaman ayeuna leutik-leutik ngajar 0. Tah eta. Pan kitu Aisyah iku naon kolas lesan kana ceuli urang. Tuh tepuguh ya. Teuing kunaon ya Tah. Ari sagros eta jumlahna 144. Sarua jeung 12 losin teh. 12 losin teh sagros teh 144. Salaksa kade ulah jauh ting salaksa teh 10.000. Eta salaksa laksa keti kabingahan can ai saketi 100.000. Jadi laksa keti teh meureunnan lamun 10.000 kali 100.000 ku loba-lobana laksa keti tuh 1 juta mah 1 juta sarua eta ge. Tah ayaan kana ceuli kok tak kitu sanajan ngitung ciara naon ge teu kadenge mah. Tah jadi aya sakali deui hitungan dina basa Sunda aya nu aneh-aneh. Upamana sakodi, salikur, 2 likur, salawe, saraju, sawidak, salaksa, saketi, sajuta kade. Basa Sunda teh si horeng jembar. Tanya ayeuna ningali ngaran wangunan atawa parabot paranti meuntas we. Upamana cukang. Kening di Bandung tadi dinya ge aya di daerah Gatot Subroto kabelah ditu jalan Cukang Jati. Cukang Kawung. Ari cukang teh kai atau keunda barudak kolot kapungkur mah terangan budak ayeuna mah teu terangan. Kai atanapi awi saleunyer atawa sababaraha leunyer luhureun susukan atawa luhureun walukan leutik eta cukang. Jadi cukang teh jamatan leutik. Matak teh geuning aya cukang haur kacipta meureun cukangna ku awi haur. Cukang Jati baheulana memang aya cukang tina jati tina kai jati. Lamun leuwih gede ti cukang ngaranna jamatan. Tah ieu mah geus harapa. Jamatan teh anu ngahubungkeun 2 sisi walungan dijieun tina kai atawa besi malah aya jamatan anu geuningan jamatan eta di jalan tol geus sakitu 1000 kilometer aya. Malah di Amerika mah aya jamatan San Francisco anu bisa mobil kadarinya teh lain heureuyan. Ai kurutug sasak jamatan leutik tina kai eta kurutug kade eta. Sabalikna rawayan mah sasak nu teu make tihang pangdeudeu. Jadi siga jamatan gantung teu make tihang kitu teh jadi ngagantung we eta rawayan. Sasak siga cukang ngan awina leuwih rea. Luhurna aya nu sok make dadampar awi meunang nganyam kerep siga kikis. Tanu akhir ye nu aneh eretan. Eretan parahu atawa rakit paragi mentaskeun jelema geuning di Cikapunung geuning Cikapunung di Citarum baheula mah aya mentas jelema ti sisi ka dieu nepi ka sisi ditu teh make parahu atawa rakit teh eta teh disebutna eretan. Baheula mah aya eretan teh di Indramayu nepi ka ayeuna terkenal tempatna eretan asli Sunda teh basa Sunda kade bisi urang poho bisi urang teu terang bisi urang teu nyaho. Tuh si horeng aya KBG nya ulah lalawora. Ayeuna mun ningali ukuran keun imah keur pangabruh we atuh. Sarang euy
sarang itu sagagang pare. Tah geuningan sok aya saranggeui kembang impian tah sabenerna mah teh diibaratkeun kana sagagang kieu tah saranggeui teh pare rangeuyan. Cing dak mere minta contoh cenah pare tah saranggeui mah. Keur ka imah meula bisi nanyakeun melak teh pare naon mawa saranggeui mah kada contoh tah kitu. Sapocong setengah gegeus. Pikeun ukuran pare anu rangeuyan kira-kira rangeuyanna bisa kakeupeul. Tah eta teh sapocong setengah gegeus. Sapocong ai saeunan mah sarua jeung sapocong itu ieu cenah bili bade nyanak pare atuh contoh sakarung mah alahna loba-loba teuing da keur contoh ieu saeunan eta sapocong kitu sagedeng sagegeus beungkeutan pare tah aya nu disebut salajer opat sanga eta teh 20 gegeus tuh kade kudu arapa hitungan ieu ari 200 gegeus 2 madea, 4 tanggungan, 10 lajar, 40 sanga disebutnya sacaeng. Tuh. Sabawon 4 pocong, ari pocong teh to ditalian ka luhur. Anu matak sok aya geuning pocong teh anu disarokeun jeung jurig padahal mah tina beungkeutan pare teh kok. Kitu. Ade ulah salah. Lamun satanggungan, satanggung eta 50 gegeus. Aya di saunem ukuran beas nu ditakar ku batok setengah liter saunem teh. Jadi kalau setengah liter itu saunem urang ulah nyahongan 1 pon. Ulah kitu saunem ge aya. Samadea 10 gegeus 100 gegeus genep kati. Sakati kira-kira 817,5 gram. Ari sagantang 10 6 5 kati 3087,5 gram. Saleter desimeter kubik meureun. Aya samud kira-kira saleter leuwih saeutik eta samud. Aneh we nya. Tisaha, halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Salam. Aduh Kang Bing. Mohon. Tadi teh hari cukang teh paranti meuntas. Semua. Upami cukang irung biasanya paranti meuntas nu ganjel ku irung misalnya. Akan tun emutan ku bapa rupina kula margi bentukna sapertos pameuntasan. Tah kitu. Dina ieu mah panginten. Kinten-kinten pami mapai cukang irung eta teh meuntas lamun teh mah aya sireum ngaliwat kana cukang irung. Tah kadinya kinten-kinten. Tuh, coba kata si partos heureuy namun teh aya kanyaho. Tuh. Tah, halo? Halo Kang Bing. Yuk. Ari muning geuning sarakit tah. Tah ieu urang pilarian. Aya nu nyebatkeun sarakit teh sabari aya 4, aya nu 8, aya nu 2. Oh, mohon. Gitu. Mohon dupi ari rebon naon rebon. Rebon teh udang alit, udang leutik. Anu mawi Cirebon teh jiga nama kapungkurna penghasil udang kecil. Sanes tina caruban karena area caruban sanes cek simpuring mah tina rebon udang leutik. Terus aya pare bahasa kieu paiding, Paji. Mohon. Naon gitu. Samping tenun tetungtungan. Mohon. Tah, samping tenun tetungtungan. Kapal raja kaluhur. Entog diteuleum di leuwi. Palupuh bebuk diri naon hartosna teh paiding Lamun teh lepat hartosna eta teh sok sisinan sok dianggo ku para dalang. Si Asep mah sok beukieun eta mah. Malah sim kuring mah lamun ningali kadinya eta sabenerna kila-kila pikiraneun urang anu salaresna mah lamun ditingali kadinya mah kumaha kitu naon tadi teh Bapak cara contona? Samping tenun tetungtungan. Samping tinun tetungtungan. Salaresna mah urang nyarioskeun teu beak-beak salaresna. Oh gitu. Upami katinggal mah. Jadi suatu persoalan yang tidak habis-habisnya teras we jadi bahan pemikiran gitu. Mohon. Atur nuhun. Mangga sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Ayeuna aya deui ngaran bangunan. Keun barudak ayeuna mah teu apal balandongan, nyahona teh ngan panggung. Balandongan teh adegan saheulaanan pikeun narima semah, aslina mah eta. Jadi mun urang hajat sementara narima semah bisi kahujanan kayuhan nyieun we imah sementara bagian imah nu sementara teh balandongan nya malah dapat di balandongan sok aya asup aya panggung segala teh kamonesan anu rek kenang penca arek band organ ayeuna mah lamun saung rangon saung anu aya di laut paranti pamaya ngalalauk diserebutna bagang di Banten mah di dieu mah bagan mangkana aya bagan si api-api. Eta bagan si api-api teh eta saung-saung untuk newakan lauk di si api-api di ditu teh. Ari bale adegan wangunan. Bale Bandung
tempat ngabandungan parentah raja. Tuh bale nyungcung kaum bale eta ge nganyungcung ka luhur geuningan kaum matak singgera ka bale nyungcung singgera rumah tangga eta mah. Bale desa kantor pamong desa, bale kota kantor wali kota, bale watangan kantor pengadilan, pedah sok aya meja geuningan di watangan, sisina di batas eta mah kana bale watangan. Bedeng imah leutik atawa imah di petak-petak pikeun pagawe leutik pamana we imah kontrakan. Oge bedeng aya nyebatkeun oge pabinihan karet kopi ente sareng sajabanya. Ari adegan biasana tara dibilikan saluhureunana di sagigireunana paranti nyimpen bahan pi imaheun los. Ayeuna sok kituna kudu daragang los teh. Kitu. Lamun wangunan leutik sisi jalan tempat ngajaga keamanan disebutna garduh. Tapi lamun tempat panai teh naon teh bahasa Indonesia teh kok? Panai teh tukang membuat pisau, golok segala teh naon atuh tukang tempat teh gitu. Panainya panai bahasa Sunda bahasa Indonesia mah teuing. Awas, baheula aya panai sok nyeunan bedog, aya arit zaman baheula mah di Banten aya panai nu khusus nyeunan geulang, makana disebutnya pandai geulang, panai geulang ayeuna. Tuh. Gosali adegan tempat digawe panai nu nyieun parabot tina beusi eta teh gosali. Sanes ngangozet, ijet mah gojali, ieu mah gosali. Tuh. Lamun disebut imah tempat cicingna jelema. Ulah pahili, jalmi lingina di mana? Di gedogan, lain eta jang kuda. Upami kuda di bumi teu pantes. Tah, manya ya jelema ke di mana? Ieu lingih teh di istal. Istal mah kanang kuda. Sia teh. Halo? Assalamualaikum. Salam. Mohon. Lebarnya ayeuna mah barudak ayeuna teu tiasa nu model-model bahasa kitu. Sabios bukeun urang sakedik-kedikeun we. Mun cenah sok aneh cenah naon teh bahasa teh cenah kitu. Teu wios-wios aneh sote panginten da zamanna tos kalangkungan ku anjeunna. Kitunya. Gitu. Mudah-mudahan tiasa deui nya atunya orang Sunda orang Jawa Barat. Nya atuh ibu. Ngelulu gue ngewah. Asal-asal terang itu tuh kada apa gitu wios-wios. Ada sok nyeresna ngalulu gue. Mohon. Mohon. Mangga ibu, mangga. Salam. Karapyak. Ai kanang muning atau kanang sapi disebutna karapyak kok. Daya kola teh baheula sok disebut karapyak cenah mah. Cenah baheula meureun di dinyana kungsi aya. Salam. Sareng Dedi Kang Ibing. Cumun. Di Rancakek. Mohon. Ieu bade aya teruskeun sakedik ya. Mohon. Saya mana sarerea atau napi balerea? Sarerea sareng balarea. Mohon. Sanes soal sayana. Mohon. Artina Hartosna sararea kabeh tapi terbatas upami balarea lebih luas. Oh gitu. Upami umumkeun ka balarea eta mah ka seluruh negara. Ai sararea mah atang udin kieu ayo sararea urang madep ka kolot. Tah gitu. Mohon. Kieu Kangnya punten ya. Mohon. Kalau rasa di Rancakek aya radio komunitas. Mohon. Ta motona teh radio urang sararea atau napi balarea sayana gitu teh. Ai cek abdi mah upami ningali tina milik kita bersama sararea. Mohon sarerea. Mohon ai milik sararea mah milik bersama. Oh, gitu. Kumargi ari balarea mah umum. Mohon. Gitu. Nuhun Kang. Mangga sami-sami. Tah. Jadi poho deui we. Ari kanang muning tadi karapyak ai kanang japati mah pagupon. Nya. Ai jelema mah kajen leutik tetep imah. Damanya alhamdulillah abi ya. Ku kamari sekali mentas teh ada mah pagupon. Ukuran sabaraha paguponna nya aya we cenah 200 ke 10 mah atuh imane lain pagupon mah pila segala-gala teh. Sing sanu apakeun aya kanang hayam naon? Paranye koko ayam teh. Aduh geus kayak lagi. Ieu heula ya halo. Halo. Mohon. Pak bade naroskeun artinya. Mohon. Bentenna ieu teh kamari teh aya pun anak teh Mohon. dengan bahasa Sunda. Mohon. Nu disebat kandang kuda teh istal Mohon. tapi aya oge ibu guru teh nu nyebatkeun gedogan. Sami Bu. Ari istal mah kuda kanggo umum, ari gedogan mah kuda petingan biasana. Petingan teh naon? Petingan teh kuda-kuda pilihan. Oh. Gitu. Mohon. Jantan sami wae. Sami istal sareng gedogan ya sami gedogan kanang kuda, istal ge kanang kuda. Tapi Malah langsung tepat gitu. Sadayana ge tepat tergantung penggunaan Bu. Malah kumpulan kadang kuda nu seueur mah disebutna banceuy. Oh banceu. Nuhun. Oh, tah terus ieu aya di Balandongan tadi teh abi. Mohon. Ieu Balandongan.
asa terang abi nuju alit gitu Mohon. ya. Pun bapak teh sok kadang upami aya nu hajatan gitu. Mohon. Abi teh ngaidentikeun balandongan teh tenda gitu. Sanes. Konco gitu, sanes. Ari teh mah beh dieu rupina saatos aya deklit. Ai balandongan kapungkur mah kadang-kadang luhurna ku bilik we Bu. Ku bilik nganggo janur dirarawisan ku bonera beureum bodas tanah pinaon lah. Anu tiasa dihias gitu tanya eta upami anu namina janur dihias teh eta disebutna naon? Sanes umbul-umbulnya. Sanes umbul-umbul mah salerosna mah sami keneh eta umbul mah langkung caket kana banera umbul-umbul mah. Upami janur anu kangge nyambut. Mun eta mah papaes disebatna. Oh, papaes. Mun upami papaesna na digentok ku papaes janten janten amis. Upami sareng pais kumaha? Tah eta mah surabi. Dacan ka dieu. Oh gitu. Sareng saya Bu. Sareng Ibu Ana. Ibu Ana nuhun Ibu ya. Hatur nuhun. Mangga sami-sami. Kayak tuh orang alah aya hiji deui kagok euy. Halo. Assalamualaikum. Salam. Bade teu maros ieu Pak dina salah soyos televisinya. Mohon. Aya antawis Iber sareng Bewara. Mohon. Ari pengemut upami Bewara mah pengumumannya. Mohon. Upami Iber berita. Mohon leres. Mung sok di ieu dina salah soyos TV nya. Dia teh ngakang cenah aya Bewara cenah. Anu saya tepat nama ada Ibernya Pak. Bewara teh pengumuman pengennya Pak. Mohon. Nah, Iber mah beja. Mohon. Iber pas ini gitu tah. Upami nuju dina televisi presenter kita nyebatkeun teh cenah kayak aya Bewara anu. Mohon kadana saya nama aya Iber. koreksi panginten. Nuhun atuh. Atuh, sami-sami Bapak, sami-sami. Mangga. Apun. Siapun di mana? Kadieu mana teh baturan urang? Mana sekolah sastra Sunda urang manusia? Mana yang ngadon kabur? Alah, si Apun. Tah, keundak ge aya di dieu ge dimarage Apun, Pak. Eta teh Apun teh ceurik teh maksana mah. Apun Gusti. Eta teh tidinya mimicina. Halo, aya kalian nu nanya kagok nyakonya? Halo. Waalaikumsalam. Kang Gibing abdi teh melalui nami ieu Sunda anu sae kanggo putra atau si putri. Mohon. Nah, kan tos aya mah tos nami teh tos Franky nu kali itu. Mohon. Nah, nyungkeun ide dong gitu atuh nami Sunda. Tapi tong ujang tong Asep deui gitu kan tos eta Asep kaluna nya. Anu sanesna gitu Kang Ibing. Asur, Pak. Mohon. Kamu pamega tuh pemina rahadian geus suka sae. Pan rahadian teh Raden. Sareng hartosna gitu nya. Mohon rahadian teh Raden menak gitu bangsawan rahadian. Gitu. Mohon. Nya anu aya di pami aya di nya Pak. Mun mangga urang pilarian ini contoh-contoh eta mah. Gitu panginten bade teruna gitu naon. Taruna teh pan sae geuning akabri aya taruna na ngan ulah TRUNA teruna teh eta mah. Bapak ulah we. Abi ge ningalina sedih. Ya si Faiz rek ngirim surabi eueuh nepi ka ayeuna. Tos eta teh nu mirasa teh di buah batu teh naon teh anu sok ngeunyeun naon atuh lauk emas naon teh makanan laut sipud teh ngirim teh sakali we baheula. Nya sing bahe sakabeh teh mirasa teh. Ai Pajujum mah teu kudu diomongkeun sakadap pinol. Pajujum 2 bungkus we yang nyobaan. Uing jeung si Koko nu sajarna mah tong denge tuman. Nya. Kok lagu naon kok? Nu mana? Aduh ieu Neneng Dinar MP3 naon cenah itu euy. Aduh, seueur geuning lagu teh nya. Alah angin peuting arum Bandung balak-bak ceurik rahwana dalem kaum damas bubuka di langit Bandung. Tah eta di langit Bandung jigana geunaheun kok. Mang Koko tah. Biasa. Nya. Di langit Bandung ngempur hurung bulan keur mayung meureun eta meureun lain cing tingali kok lah sok dur lah tong panjang teuing lagu mah bisi urangna poho kana naon-naon bulan tah ganggarateun teh hartosna can wareg kapotong eta teh ganggarateun gitu. Eta biasana kana lagu ganggarateun kana dongeng ganggarateun cik atuh teraskeun dongeng teh ganggarateun pisan batur kersa pas ponengkeun dar eureun eta ganggarateun kade bisi lepat cing nyeun kalimat tina ganggarateun Bumi Abdi alamatna di ganggarateun nomor 3 lain kainya sok mana wae eta itu ngarti teh
sarwajeng dina gurupan nitah ka barudak. Coba kamu buat kalimat dengan kata mesra. Kulantan budakna teu nyaho calengceung teh. Tadi saya di jalan ketemu dengan si mesra lagi naik beca lain. Ulah ka mana wae sia teh. Komo bahasa Sunda urang kudu ngarti. Taya ya contoh. Lamun anu ngawuluku kok lagi apa namanya bahasa Indonesia itu mau wuluku itu? Lagi apa itu itu yang Ke sawah ya di sawah pakai kerbau itu. kerbau. Itu gini suka aya kia, ternyata kia teh berarti itu kerbau yang sebelah kiri. Muning nu belah kenca eta kia. Mata kia ka kenca sia. Gitu. Nya mider nu belah katuhu. Mata mider eta teh ka katuhu pengkol ke namun cek asana belok kanan gerak. Belok kiri kia. Mata ku petani mah ngarah teh capek sok kitu. Jaluk kia oh mengko ka kenca mun geus keur lempeng ngeunah mider jaluk tah mengko cenah ka katuhu kitu tah lamun begitu muning ngalieu ka tukang laguna bakal beda truna lantaran sama bunga si truna nah Alhamdulillah ketemu. Oke. Jarang budak kora nu gagah juga Pak Is teh jarang ngabajaan kok. Jarang atuh budak kora dosen sukses. Biasa meredan anu mantrikeun Surabaya teh imah dalam rangka alasan bungkul. Dan nu aslina mah kedah ngawal Surabi. Tah. Pecut paranti ngagitik muning muning lamun kareket apa namanya kareket kalau malas dicepret itu menyepretnya dengan pecut. Nah kade pecut jangan sampai nanti bahasa Indonesia berarti itu salah bikin kalimat dengan pecut. Oh tahu saya Pak asam rasanya pecut salah itu mah kecut kade tak terus simpai tali nu aya dina pecut tali eta teh simpai kok. Jadi jangan salah. Di mana rumahnya? Di Gang Simpai. Gang Simpang eta mah cenah nyawanan. Aduh, naon teh? Gener tali dina pecut nu dibelit-belit dikulilingkeun. Biasana tina lulub teh tali meunang ngeueum. Dikeum dulu, dikeam di dalam air itu baru lulub namanya. Kolotok siga loceng bangunna gepeng dijieun tina kain nangka eta biasana ditunan beung muning. Jelema teh sampai apa ngadenge kolotok ieu tah ieu muning urang. Kolotokna ieu tah ieu muning urang. Da beda sorana mun leumpang. Jadi mun muning jauh tuh muning satu jauh ting tuh. Kolotokna apa? Gitu. Kade bisa enakeun kolotok teh apa? Itu toko yang rupa-rupa dagangannya kolontong tuh eta mah. Sok lain-lain wae. Kade kolotok teh beda ieu nya. Tah. Halo. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing damang. Saya Ya serang di Cianjur. Mun. Pada Tumaros. Mun. Dina tanpa dina peribahasa Sunda. Mun. Aya nu disebat hiji abdi narosna naon anu disebat hamur cocok murah bacot. Eta kahiji. Mun. Anu kadua naon hartosna uteus poho walang taga. Iya. Anu katilu hartosna upah ibunan. Alah teu kadang. Oh, no. Anu terakhir, naon disebut jauh mangkan pulang. Hatur nuhun, Serang Hamdan Kang Ibing. Mangga nuhun Chef Hamdan. Anu pertanyaan anu 2 ti akhir tepatos kadangu beberak bekan. Tapi anu jelas anu tadi kabeh poho naon tadi teh. Naon tadi teh cenah aduh aing teu kadenge euy. Da dicaratet atuh naon bete? Oh nya hamur congcot murah bacot. Ngomong nak nyerok cok, ngomong loba nyarekan, loba pika kadang-kadang kurang naon pika nyerieun, tapi kana rezeki ge teu henteu pedit. Jadi berehan, itu hamur congcot, murah bacot. Ai bacot omongan, cek urang Jakarta gini sok aya bacot ngebacot lu, sebenarnya tidak bahasa Sunda teh kasar. Bacot teh ngomong, jadi murah bacot teh itu kali teh kan ngomong we. Nyarekan, tuh itu silimin ini ke, tapi ulah salah hamur congcot. Nih, congcot teh itu tuh dahareun. Nah, soal makanan ya hamur tamu zaman ayeuna mah oke aja dia cerewet tapi duitnya nggak pernah pelit itu. Terus nu kadua lir kapuk ka ibunan leuleus lamun kapuk teh hampang lamun keuna ku ibun kudu baseuh hampuk mah ngalumuruk ka handap. Jadi lamun urang misalna
Jelema nu dipikanya terus orang ngomong ya. Si eta teh jelema dipikanya pisan kurang terus ngomong, "Ieu nu dipikanya kumaha teh nyaho sia? Kawin sa isuk." Keleket teh, aduh, leuleus lir kapuk ka ibunan tuh. Bejar meneng gitu. Meneng laraya petenge atini Rasolendra. Kageu saya eta mah. Tuh, terus naon deui cerita teh deui pertanyaanna. Kata Kak Pais lah nuhun gitu pas uing name. Kak Pais hatur nuhun. Pais ayeuna nuju ngajajabkeun Surabi. Ongkoh Surabi dikadiekeun, ayeuna diuihkeun deui. Diuihkeun deui Surabi ayeuna. Hatur nuhun. Hatur nuhun Pais. Eta mah. Wakeun takrok teh nya. Tuh. Pais malah mah tukang Surabi hiji-hijina sadunya nu kasep ngan eta. Eta bager deui nya. Da urang lain teh hayang ngadoakeun ka nini tukang Surabi. Da mainna meureunnan Aden sanes teh hayang masihan bisa dipasieun ka Aden beak modal abdi. Nah, kantun bakal tamplok mah bubur. Bubur. Sareng naon tah anu sok di buah batu teh? Mirasa teh poho deui teh dahareun laut. Anu aya di Bandung, siput teh naon euy? Da karunya mah ku supir urang nu karunya mah deui. Undur segala. Abdi gaduh supir watir pisan. Bapak ada abdi cenah sekali-kali ajakan atuh cenah tuang seapod. Sugar urang teh naon seapod dibaca tadi sisi. Oh sia teh yang seafood. Abdi sekali-kali ajakan atuh abdi gaya ngarocan tuang seapod. Seapod oh seafood berenya. Hakaneun laut meureun maksudna mah ai food teh dahareun ai si teh meureun laut. Jadi hakaneun laut teh naonnya karang naonna. Halo. Halo. Ya. Apa isang Ibu Ana deui? Mohon. Mohon ke Pak Abdi teh janten emotnya ari ku basa Sunda teh emot nuju alit. Mohon. Pun Bapak teh sok didongengkeun. Didongengan atau didongengkeun? Didongengan. Didongengan sakadang kuya sareng sakadang monyet. Mohon. Nah, pertarosan abdi ieu teh mung sasakala ungkul atanapi kumanya maksudna teh karangan anu didamel ku sepuh urang urang jonjol ya. Gitu atanapi memang aya riwayatna kumagi kan marurang kalih ayeuna mah pami didongengan teh nya sanes ieu bangsa Spiderman Putri Salju anu kitu tah abi teh hoyong terang teh eta aya henteu bukuna kitu buku Aya Bu aya di taman bacaan Caket Rorompok abdi aya tah. Oh gitu mohon kumargi abi teh hoyong kitu Di Margawangi 4 aya. Oh ngadongengkeun Eta teh carios binatang teh carios sasatuan teh fabel. Mohon eta diibaratkeun yen sato teh tiasa ngomong atuh ulah aneh geuning di luar negeri eta beurit ki Mickey Mouse. Seakan lucu padahal di urang eta beurit di urang mah dipek-pek beurit beurit teh. Di ditu mah Mickey Mouse lucu. Tah mouse teh kan beurit. Mickey jenenganana gitu Mickey Mouse. Nah beurit lucu teh padahal mun diemut-emut saha nu lucu karena beurit di urang. Kumaha abi bade ngadongengkeun ulang ka pun anak teh so kadang-kadang ieu teh kumaha dongeng teh ngawitanna teh gitu. Ngawitanana dilabang-lamangkeun Bu ngangolama upamina sakadang pecang di urang mah disebutna teh orang cerdik. Jelamin sesatu anu pinter, anu cerdik, anu buaya ge tiasa katipu kita. Tah kitu panginten. Nyata abi teh hoyong gitu istilah nama nya ngayekeun deui. Sumun sae Bu. Tong beukeun Kak. Mun dongeng teh ulah Superman ulah kitu nu kitu-kitu we teh urang teh. Kumagi abi oge pun bapa di dongengan eta teh asa regreg kitu nya walaupun aya sanaos eta teh mungkin bohong gitu nya teu aya tah kitu. Tapi aya nya panya bukuna. Bukuna aya fabel cerita binatang. Aya. Anu nerangkeun tentang kelicikan. Mohon. Ieu kitu nya. Mohon eta teh. Mohon hatur nuhun. Mangga. Malah lamun emut kana sasatuan eta saleresna mah pasipatan sagala eta mah kumaha jalmi di daerah masing-masing. Seperti urang ningali burung heulang, manuk heulang, urang mah terangna osok nyokotan anak hayam, tapi di Indian mah dianggap leluhur sehingga suku Apache mah make bulu heulang kaituna tah sapertos kitulah. Di Thailand gajah juga merupakan atong citong tebih-tebih atuh mau ngeditatar Sunda punya rasa tersendiri gitu benten. Nu mawi zaman kapungkur ge sok aya wae di urang mah. Jenengan-jenengan para menak urang ge pan Kidang Pananjung, Kuda Lalean, Lembu Agung, aya sadayana. Aya ajian Lembu Sekilan, aya tah kitu. Malah mangan apa namanya teh hayam muruk Gajah Mada ge nyaranak itu fabel tapi tah eta tah dina bahasa Sunda teh maksud teh telepon. Halo. Salam. Serang dan ieu teh Ciapus ya. Mun ti Ciapus mun. Hoyong naroskeun ieu. Upami kanu sanes aya paribasa gagaduhan sareng kagungan. Upami kanu sanes contohna kieu. Kang Ibing ieu teh kagungan, tah eta nu mana nu saena kagaduhan atau nu kagungan. Ai gagaduhan mah seseueurna ka pribadi. Oh gitu. Ieu nu saha ieu cenah? Eueuh geuning manawi teh nu saha gagaduhan gitu. Oh gitu. Upami naroskeun kanu sanes mah. Mohon. Ieu kagungan Bapak sanes. Duka tuh tah gitu. Oh gitu. Mohon. Kan tadi teh asa ulah ngotuang eta kagungan Pak. Mohon.
pami di payuna eta tuang kagungan. Tah eta teu kaci. Kabing Tulan. tadi teh anu teh ka waler teh hiji anu pertosan ti urang Cianjur teh ieu walang taga gitu. Oh utek tongo walang taga. Mohon. Salaresna eta teh sasatoan anu aralit pisan. Tah hartosna teh naon teh? Jadi itu teh maksudna mah kepada bubuk-bubuk sampai ke bubuk-bubuk yang kecilnya. Eta teh Bamina makhluk-makhluk teh ti mimiti gajah nepikeun ka utek tongo walang taga tah. pang nu alit-alitna gitu. Mohon. Utek tongo walang taga kecilna teh berderet tina utek. Utek teh utek-utek. Utek-utekan. Utek tongo mah bapak arapa pameget mah kapungkur ayeuna mah datara aya budak cocok tongo nepi ka bareuh curugna. Utek tongo walang taga temun mangga. Aturannya. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Tuh bahasa Sunda teh geus aya deui telepon. Halo. Salam. Hiji deui tatan Naon, Pak? jauh ka bedug angang kadulang Sanes kadulang. tak ras anu kadua mah nyumput buni di nu caang. Jauh ka bedug anggang kadulag eta nembutkeun jami anu jauh tina agama. Kitu. Tara pisan ka masjid, tara ka masjid sanes teh jauh kana agama tuh. Ai cing si eta cenah si urang onang bisa ngaji, boro-boro ngaji ah. Jelema jauh ka bedug anggang kadulag kitu. Tah, paribasa teh kitu. Terus nu kadua teh naon tadi jadi teh? Bieu teh naon? Naon? Naonnya bedanya? Jauh ka bedug anggang kadulang tah eta teh jelema anu tara ka masjid bangiteuna tebih tina anu tara ngadeukeutan babagan agama. Tah, ieu nu deukeut kana SMS ieu. Tah kitu. Terus naon bitu poho deui pertanyaan atuh da aduh aing mah. Kang Ibing terang teu ai banjaran teh lembur. Asalna tina kacap Banjar, lembur matuh Banjar Karang Pamidangan gitu. Tah gitu. Terus naon deui atuh? Ada ieu kana SMS teh jelema teh diatung geus kudu SMS tadi mah nanyakeun mah kan hiji poho deui. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Semua. Abis teh tika pungkur bade naroskeun ieu aya peribahasa anu nyebatkeun seperti kemang kangkung gitu teh. Mohon. Aya bari mah nu sok uningan mah kembang kadu. Mohon aya kana kangkung ge ke urang pilarian da aya. Mohon punten tah abi rada apaikeun. Mangga ke apaikeun ku abi di baterean. Mohon. Mangga. Ieu bilih aya hilap nu kamari teh aya nu naroskeun teh ngeunaan tah ieu ari bagian gegeret antara liang irung teh dina bibir aya nu geberet magi dua eta jenenganna kapenak ku abi nama runcang. Atana piru runcang. Tah eta teh tah ieu teh nu geurit di tengah ieu. Tah matak lamun jelema eueuh runcang kade cenah bisi turunan maung. Da maung eueuh runcang mah kitu. Tah runcang teh eta. Kitu. Jadi kulan Kembang kangkung teh naon hartosna? Ki abi milarian kemang kangkung mah. Sumohon. Kemang kangkung mah teu kapenak, Pak. Mohon. Iya, nanti poekeun kitu pangcangan kan. Mohon kemang kangkung kayak orang tinggal heula di tukang kangkung ku abdinya. Mana we aya kemangan gitu teh urang tingalian ku abi. Kang Ebing lah. Mun urang pilarian ke kemang kangkung teh naon gitu tang taroskeun ke tukang kangkung. Oh, itu naon Kang Ebing? Heeh. Tuas saja Kang Ebing. Jo, tu si kokot rada gelo teh. Pan aya laguna cenah kemang kangkung panineungan. Bang Tanjung eta mah tuh. Manya anak ing jimat awak ing jor-jor kana kangkung. Si kokot mah. Alah. Kayak itu nunaranya kemerah ring. Halo? Ya. Mohon. Bulan Pak yang disebat tanggal kanjut layar tadi sebat eta teh. Bulan? Tanggal kanjut layar di kebun raya eta. Di kebun raya aya tanggal kanjut layar. Nah disebut eta gitu. Nah, maka disebut eta barangkali bentuknya seperti itu. Layar tuh panjang. Geuning sok aya nu kieu kudu layar aisan atuh jelema teh artinya layar aisannya panjang aisan gede pangampura gitu. Gitu. Layar panjang itunya dauna. Mohon. Mangga sami-sami. Aduh aing mah. Tah aya nu disebut ilmu ajug eta jelema nu bisa nganasehan ka mamatahan ka batur ari mahna teu bisaeun poek. Da ajug mah pan kitu ajug teh damar. Ajug teh aya nu nyebatkeun ajug teh anjing leuweung ajag eta mah. Manya aya peucang digegel ajug. Aya ge jujum teh eta benten. Oh, itu mah bahe. Bae eta mah. Halo? Ya. Mana naroskeun teh abdi nu Jumat mangle kapungkur ya. Mohon. Aya adegan ieu teh Kaisar Ming sareng Plas Gordon. Aya nyebatkeun Kaisar Ming teh nyebatkeun eta
Naon itu nyen pucuk tigirang, naon da teh? Mencuk tigirang teh membuat perkara awal. Jadi membuat persoalan lah. Mohon. Nggak satu mana tong nyen pucuk tigirang lah, kira-kira mau ngeribut mah tak gitu. Oh gitu mohon. Ari tongo tadi teh naonnya kayak ini ya? Tongo teh negara di Afrika. Kapungkur. Kapungkur tentara urang gara-gara sok ibak gitu. Semua banyak babi kira diterangkeun daerah. Ai tongo teh kira diterangkeun mah daerah. Pameget mah nu zaman baheula mah sok dicocot tongo bareuh we. Ya gitu. Zaman baheula ari ayeuna mah geus teu aya tongo anu mah. Tongona ge sieun ku obat gosok. Anu, mangga sami-sami. Tongo teh ulah, tongo sok itu. Halo? Halo, Kang Ibing. Yo. Sareng adang teh karapitan bade tumaros, Kang. Mohon. Upami kan di kaum sastrawan. Sok aya kasebatna istilah anapon. Nah, da asa kabeh dinakeun istilah anapon eta na kecap anapon eta teh tina adapun atanapi kumaha eta nu kahiji. Anapun gitu, tapi meskipun begitu. Adapun berarti nya. Mohon. Terus ke Kang, upami sawangan. Naon bentena sawangan pamendak sareng pendapat nuhun Kang. Nah. Pendapat yang pemenak sarua. Sawangan implengan. Implengan itu rongan, implengan apa gitu analisa gitu. Jangan beda gitu. Aya di sawangan lapang golep. Oh di sawangan. Nah, itu sebenten urang rek kumaha muter lagu udah ini nanyakeun loba keneh. Halo. Salam. Ieu naroskeun anu pon-pon itu teh terus palapon terasna deui di luhur kan palapon mah. Sanes ai palapon mah eta mah sanes istilah bahasa Sunda plafon. Oh. Plafon istilah bangunan di luhur mah. Jadi sepadal sarkosna 11 ton ya itu. Pon mah begitu juga benten. Tadi dia kedah terang heula dasarna gitu. Oh. Upami ton mah pan pinton, tonton terus eta teh. Mohon itu ton artinya melihat. Katon terlihat, katon kagorengan. Pinton anggon itu melihat baju, melihat pakaian, peragawati. Jadi upami palapon mah tina benten, tina bahasana tingali sanes bahasa Sunda tapi bahasa asing. Eta benten. Oh, bahasa asing kan? Mohon. Oh. Leres nuhun bae. Mangga sami-sami. Halo? Telepon gitu gitu. Halo? Dupi ibing artosna naon? Ibing itu artina tah yang ngajawab beh. Tuh, atuh maneh teh tong nanyakeun kira-kira embung mah lah pisan gawe. Tah gitu panginten. Lagu naon kok? Urang hayang lagu menang nyeun urang lah ya. Iya, Kang Durian. Kela halimu namdan hareupeun kaca hariring nu fungsi nyaning imut malati ciri kerahwana balakbak arumunung mana lagu ing mana kok? Lain anu dengan tepang mungaran we. Urang beuki buru asli laguna kenging Kang Ibing. Silakan tepang mungaran kok. Tepang mungaran. The first papangi. Kedapan ayak galindeng nonton harewos gerogi hati he angin betul
Kapan tepan teh munggaan biheung urang tepung deui den samker Margi pribados bade ngadahar Surabi ti Pak Is heula. Lagu we hiji deui konya da bageur lagu naon we kok. Ari pamong beli kabetekan. Teh teh kamang Tanjung Panindeungan aya kok. Anak king jimat awaking tah ku Ida. Dek Kevin mau sama Teh Nene sama Ica, Adani. Kok aya? Nya. Eta heula kamang Tanjung Panindeungan margi abi nuju dahar Surabi Panindeungan. Waktu layon geus datang
hubunganana rupa-rupa aya nu hubungan jeung diri pribadi ge aya. Kade bisa salah ngartikeun, ieu paribasa Sunda ieu. Hade gogog, hade tagog. Hartina alus basana, alus tingkah lakuna. Kade ulah cing ngadama paribasa Sunda anu hade gogog, hade tagog. Abong si eta mah turunan herder hade gogog, hade tagog benten eta mah anjing. Kade. Ayeuna aja paribasa deui henteu gedag bulu salambar. Hartosna teu ngarasasieun. Sanajan nyangareupan musuh nu kumaha we ge, aing mah teu gedag bulu salambar, tidak takut. Talamun urang teu ngarti nyeun kalimatna pasti lain kitu. Kumargi dikurud kabeh, atuh ari mah teu gedag bulu salambar. Ai sia ka mana wae. Tah. Kudu boga pikiran keban, kudu boga pikiran kepan, kudu boga rasa curiga, ulah babari percaya ka batur. Leuleus jejer liat tali eta teh gede hampura kanu gede kanu leutik ngamaklum we udun yang jelema anu leuleus jejer liat tali teh hese biasana mah kanyarina gancang kitu meureunan ya telepon heula halo palingan teu kadenge da dibuka yeuna halo Assalamualaikum salam anjing bete maros aya pane Sumedang nyandang kahayang teh naon maksudna ya artinya teh Sumedang nyandang kahayang teh meureun satu moto bahwa kita berjalan bergerak itu mempunyai tujuan, mempunyai keinginan gitulah. Ya Ceras Pangeran kumaha dah? Naon Ceras Pangeran kumaha? Ceras Pangeran. Mun pertanyaanna kerah eta kumaha nya jawab Ceras Pangeran kumaha? Kitu we. Atuh nanya roskeunana. Kumaha riwayat Ceras Pangeran kitu mah sanes. Ceras Pangeran kumaha? Nya kumaha we tah. Riwayat riwayatnya. Kayak orang hijikeun nya Bengawan Solo. Assalamualaikum Pak. Supaya saya riwayatmu ini. Halo? Berarti keur ngabodor si Ujang kitu tanyanya Bengawan Solo teh. Bengawan Solo. Lo riwayat muin ceuri baheula maneh. Assalamualaikum. Salam. Yuk. Ya serang dadang ke Pajajaran. Mohon. Abi teh bari itu maros Kang. Cuman waktu seminggu kapungkur Kang Ibing kan kantos nerangkeun ngeunaan kawi kaulinan barudak kapungkur. Mohon. Serang nya hartosna gitu. Mohon. Samu contohna model kamari teh kawi ayang-ayanggung. Mohon. Terusnya hartosna teh inti cerita nama kan nyeritakan ngenaan krisis sosial gitu. Mohon. Nah, abi teh mendagikeun bahan kangge nya tugas model gitu. Mohon. Kitana aya teh buku ngabahas tentang cobian pilari di taman bacaan Margawangi Opat. Mohon. Di Cijaura sama. Mohon Cijaura. Di taman bacaan anak tadi dinya. Kita jadana aya teh. Mudah-mudahan aya ada bukuna seueur pisan abi teu tiasa ningali hiji-hiji. Seueur pisan. Ini ngabahas tentang filosofnya. Mohon mangga ti pilarian. Kituanya bukan ini. Mangga. Mau salam. Halo? Assalamualaikum. Salam. Ari ieu naon ka geuning adean ku kuda beureum? Adean ku kuda beureum teh berbangga dengan barang kepunyaan orang lain. Oh kitu nya. Mohon. Abdi nginye mobil batu mahal batur. Mobil mah dipapake ku abdi sombong kesana kesini. Cek jelema teh adean ku kuda beureum sia kitu. Asa nukan Ibing geus nya mun bagaimana. Tah kitu jadi seolah-olah nih lihat gua berbangga dengan barang orang lain tah. Oh. Mun assalamualaikum. Nya. Geus ku banda deungeun lah. Mending beus mah ku banda sorangan. Kitu kapan cenah geuning sok aya tong deret di garepang set. Tong direret anu kaset. Kitu. Deret mah anu sorangan. Halo? Aduh, halo? Kang Ibing. Mohon? Betu maros ya. Mohon? Hari nurut cupu naon? Nurut cupu teh pas gitulah. Mun dina basa anu saliwat mah pas pisan. Nu kasep tapi kemar atau napi sanes? Sanes kemar, benten. Anu kasep tinggal hiji panganten teh duh eta mah panganten lalakina kasep aweuna geulis. Mun nurup cupu pisan tak kitu. Oh. Nurup cupunya. Mun cupu teh wadah perhiasan warna turupna teh pas teh duana teh jiga kemar, tapi sanes kemar artosna. Oh, naon. Eta kadua minggu kamari pun ngaguar perkawis kujang. Mohon. Eta abdi lamun hoyong kenging sumber tulisan di mana aya napa Ibing? Ka rencana abdi we eta. Mun eta tah tahun bacaan eta di Margawangi. Marga Wangi Opat. Margawangi Opat. Mohon. Aya di payunanna ge seratan rumah baca Sunda. Oh, mudah-mudahan sejarah Pajajaran aya. Mun aya. Ulah di pentasyeuna mah kios. Ada. Kios naon itu dia? Mun aya kios rokok di payunanna mah. Bili kan haruskeun kainya. Sugantet ka martabak. Tah geuningan Bapak ge sami. Naon teh? Mun heureui wae. Sanes. Ari awasan nu di pilarian naon? Namina teh? Abdi milarian buku kapungkur hiji Pak Lagoa Jago Tanjung. Tah eta.
Di mana nu aya mangga Dit? Insyaallah. Atur nonton. Mangga sami-sami. Eta mah autobiografi lagu Jagan Bugis di Tanjung Priuk. Halo? Ding. Ulan. Dupi reh-rehan naon Kang Ibing? Relehan tuh turunan meureun lah. Oh gitu. Upami terus atau terah? Tereuh terah sami. Tereuh terah itu darah. Oh, eta mah tereuh Sumedang. Nah, darah Sumedang. Oh, eta mah tereuh Garut. Eta mah tereuh Mataram gitu. Terah sami, terah bangsawan eta mah. Oh iya. Nuhun Kang Ibing. Mangga pamit tereh cepet. Halo? Sarang adang ti kapitan Kang. Sumun? Upami anu laras novel Kang, nuhun Kang. Tah eta mah kada si apun mana orang Indonesia. Novel. Sami cek si apun mah cenah. Jadi jeung teh jeung eta mah sami, matak rujak bebek dengan rujak bebek itu beda. Eta menang drama aing rujak bebek sama rujak bebek itu beda, Dek. Bebek itu meri. Halo? Tidak mungkin meri dirujak. Mun, halo? Tuh. Itu tuh. Halo? Halo? Ya. Kang, dupi kan aya ngaran, aya nami, aya jenengan. Dupi ngararap kena, mah kan da abi nguping akangnya. Karena bener ge jenengan gitu. Ainu sekarang abi mah kajalmi gitu. Kumaha Kang teh ngarapkeun ngaran. Salarasna upami jenengan itu mah jenengan mah kajalmi kumargi naon ai jeneng teh panjabatan pangkat. Jenengan mah gitu. Jeneng lamun jenengan nya ngaran ngan lemes. Malah sok dupi salirapan jenengan tah sok mangu salira ge pake taeut gitulah da ngaran sami ngaran aran sami ya. Kadang-kadang orang Cirebon mah ta ieu arana ta ieu ngaranna gitu. Ngaran ai jenengan ka jelema gitu. Nami lemes tina nama. Asma eta juga jenengan sami tapi ulah sanes asma panyawatnya asma gitu. Halo? Halo Kang Ibing. Mun? Di Cimahi Kang Ibing. Mun? Bade naloskeun pami hoyong lagu-laguna Abah Iwan di mana Kang Ibing ya? Di Koko. Oh. Koko ieu mun maksana Koko penyiar radio Mara gitu. Operator mata Bang Koko. Tah duka pengen ngagaleum mah kadana taroskeun ka Iwana panginten. Sesah rupina mah. Mun pamiti eta tiasa nyuhungkeun atawa kumaha nya? Duka atuh nya eta bade dijuhunkeun mangga bade direbut mangga. Kada ka dieu ka operatorna. Langsung ka Radio Mara we. Radio Mara mohon. Taroskeun Indra Rani. Mohon atuh assalamualaikum. Salam. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing sareng Kang Besar Cililin. Cililin mohon. Kan nyuhunkeun nomor telepon rumah Kang Ibing. Mohon. Nomor rumah? Mangga kebe lah. Mun mah nya diumumkeun di radio udah terame atuh. Itu nyuhunkeun anak bapak jolbreng we kabeh nyaho. Sa Indonesia makanya nepi ka Eropa ya siaran ribu. Doro tagihan listrik abi ngapoe. Mohon mangga Pak. Halo? Halo, Assalamualaikum. Salam. Sareng Kang Ibing. Semua? Kang Ibing bade naroskeun nya hatosna ulah hibar memeh jang-jangan naon? Ngapung, mah teh ngapung. Ulah hibar memeh jang-jangan moal tiasa jadi gitu maksudna. Jangan kamu mengejar suatu perkara sementara kamu belum mampu. Kitu kinten-kintenna. Ulah hibar mangga sami-sami. Ulah hibar memeh jang-jangan. Sebab kamari aya kieu. Kada ieu kada jang-jangan teh kada aya dua pengertian. Kamari aya nini-nini gogorowokan jang-jangan. Cuk batur teh keukeuh teu mungkin pek teh bener eta nini teh gogorowokan jang. Matak disebut aya nini-nini gogorowokan jang-jangan. Ulah duikeun ka dieu atuh eta nini-nini gatot kaca sanes. Tuh. Halo? Halo. Ya. Mohon. Ai tembang nu kadua teh naon judulna teh Kang? Nu mana tembang kadua nu mana Bri? Anu dieu Langit Bandung. Atas Langit Bandung. 100 Langit Bandung. Anu akan tadi nujeunraskeun Wang Sorabi. Kemang Tanjung Panindeungan. Kan ngarangna teh Kang? Mang Koko. Di astana gitu ngarangna kan? Ulan? Ngarangna nu di astana gitu. Tapi di bengkel. Kantong milih ke tempat nama eta mah. Lain hawana teh keung gitu kan? Mohon duka atuh abi tapi ahli mah gitu. Aya nu muringkak, aya nu sisirian. Dia mah daseuran ieu malam Jumat di dieu nyalira gitu. Nah atuh menyetel lagu malam Jumat, abi curiga bahwa bapak di kuburan ieu matak sieun. Jadi abi kira ada ragu-ragu jigana bapak keung ya nelpon ngau handphone di kuburan. Ya atuh keung. Hah? Ya nya pontos teh atuh tang pos Pak.
nya kunaon teh nya sanes kunaon atuh bapak ada naon di kuburan di dinya nya atuh keung abdi ge keung ada musuhanteun bapak ruas tah kitu pangintennya kayak tah aduh geus aya di nanyakeun halo Assalamualaikum Kang Ibi. Salam. Sekarang undang di Subang ya? Subangnya di mana, Yi? Di Sukamandi ya kan? Oh, Sukamandi. Oh, Pantura mun. Aya naon? Tadi akan nerangkeun nami jenengan sarangaran. Mohon. Nah, hari jenengan teh salasna kan jeneng. Mohon. Sok aya paribaos kieu. Si eta mah tos jeneng. Tah kumaha tah? Sumuon jenengan teh makana sok kasaluhureun ka pangkat. Gitu. Dan jarang orang dupi ngaran bapak pejabat anu peminasa tara atuh da sok dupi jenengan teh sahanya teh ta eta biasana sok kitu lemes teh kana jeneng panjenengan teh. Oh, gitu. Iya, atuh Kang Ibing linggi di Purwakarta. Urang ruatan plaza teh atuh. Sumuhun mah. Oleh-oleh mah aya kantong kresek mah satoneun mah. Alhamdulillah insyaallah. Nuhun pisan. Diantosan ku abdi di Cirebon. Mangga di Garut domba. Mangga. Hatur nuhun Pak Domba. Halo? Assalamualaikum. Salam. Saya nguping segatot kaca saya emutan atau sering nguping dina wayang. Mohon. Jamus kali musada teh sulut siloka atau di naon teh. Iya teh sim kuring mah teu tiasa narangkeun teh pilih lepatnya. Ngan cek sebagian pan masuknya Islam ke Indonesia eta. Wayang teh kanggo penyebaran gitu. Aya dalang nu nyebarkeun kalimat syahada. Aya. Tapi aya layang jamus, aya layang pun berbentuk surat di mana-mana ge. Apakah itu surat yang dipegang sebagai pendirian negara? Duka, gitu ta. Undang-undang dasarna mami pamileungit eta Pandawa teh ngagarapak gitu. Tah, gitu. Mangga sami-sami. Marga Cinta opat teh. Anes Marga Cinta, Marga Wangi, Pak. Marga Wangi opat. Ayeuna teh aya kios ya. Aya kios. Di pengkeren bumina Kang Ibing atas terangna. Sanes tukang surabi tutug sana. Buka tuh terang abis surabi tenang. Jarang abis sih makan pakanan kecil gitu. Mangga sami-sami Pak Is. Halo. Assalamualaikum. Pan ingat kana surabi. Halo. Waalaikumsalam. Salam. Misalnya dan dengan kayak Kang Ibing. Mohon. Ieu perkawi sayang korek bade naros ieu kan aya sastra jingga da wala sarengareng ngawi terang gitu. Ngawitanna teh kumaha gitu. Ngawitanana kapukur teh aya wayang ti India. Kumargi urang mah gaduh prinsip yen kekuasaan rakyat di atas kesemuanya, makanya diayakeun we rakyat. Gitu. Antara lain, nah seperti tadi Semar, Cepot, Dawala, Gareng itu rakyat. Meskipun amarta demikian negaranya hebat, kalau ada apa-apa mengajak berundingnya ke daerah. Ka rakyat heula lamun lamun si Cepot ngamek pripuk sadayana. Kalau rakyat ngamek cenah bade kumaha urang. Dah gitu. Kitu panginten Dawala Gareng teh. Tah malah tadi tegingan paribasa eta bitu istere kapanggih euy anu nanyakeun tadi tiheula teh bitu geus aya pisan bayangan nyaritakeun naon bitu poho deui bae geus kajeunnya poho ge da magring ayo we kana tongo sia teh nah tah aya jadi ya paribasa buruk-buruk papan jati ari papan jati teh tangka anu kuat kai anu kuat kadang-kadang puluhan tahun teu buruk-buruk tah saburuk-buruk lagi papan jati harus tetap kuat jadi maksudna beureunan ari jeung dulur mah teu bisa atuh urang trek aya kasalahan rek naon dah hade goreng jeung dulur ulah nepi ka putus hubungan teu matak buruk-buruk papan jati si eta teh mesti kene alo aing mah ta eta kitu aya deui paribasa biwir nyiru rombengeun tah wangyeng nyiruan teh nyiru teh lain wangyeng nyiru teh rombeng teh nyiru teh buleud alus rombeng geus eutik geuleuh teu kasebeleun tetep bibir anu ngucah ngacewe kasalahan batur bibir nyiru romengeun teu kop aya batu salah geus diobongkeun tatangga nyaho kabeh tina bibir nyiru romengeun kade ulah nepi ka kieu duh geuleuh si eta mah euy bibirna nyiru romengeun meuni kanal kitu ih lain eta mah kadeuil kade beda nyiru romengeun jeung kadeuil kitu kade nya asa bener eta kade bisi salah aya nu nyebut kaciwit kulit ka bawa daging tah hartina aya dua rupa nu kahiji kakait ku gegep eta kaciwit kulit ka bawah daging kacawoha eta mah guru-guru artina siap-siap yudium upami anu kadua mah ka bawah goreng kalakuan ku salah saurang kalakuan ku kulawarga geuningan sok aya tamiang meuli kabitis tah segala juga kapuhu kalakuan budak atuh kolot keneh nu riweuh ka bawah mun saena naon mah kaciwit kulit ka bawah daging boga urang teh teh kudu keluarga baik-baik dan nu hiji mabok
Wah, eta keluarga eta mah pamabok wae, padahal nu mabok mah hiji. Kaciwit kulit, kabawa daging gitu tah, ka harti. Bubur jujum kitu tah. Kulit hayam kaciwit, dagingna kabawa. Ngan teu ka dieu. Ngan eta wungku, sabenerna kaciwit kabawa daging teh bubur jujum. Kan iya ya aya eta mah sih akilana. Pangaroskeun cenah bentenna Iber, Bewara, Tanggara, kumaha ngalarepkeunana kecap jerangan. Iber salaresna mah berbentuk surat. Gitu. Iber pas ini teh surat janji, surat pas ini. Bewara sebetulnya pengumuman. Dibewarakeun. Tah anu hiji deui naon? Tah. Tanggara teh beja, tapi lebih dekat kepada tanda bahaya sebenarnya mah beja Tanggara teh. Aya musuh ya geus aya di Cianjur, Belanda. Tah. Tanda-tanda Tanggara gitu. Tuh, aki terus kamaler. Tah. Aya deui hiji deui. Sanes Iber bungkul, Ibar. Eta teh nu hartosna mandi lamun ngangoka. Barudak geura ibar tas sonten. Ibak eta mah. Gitu. Aya paribasa ieu kieu. Lain palit ku cikih, lain datang ku Cileuncang. Tah, jadi kalau kita datang teh tentu mengandung maksud dan tujuan. Jadi teu datang kitu wae. Kade euy. Ulah waka jauh seling dianggap seuri, aing datang ka dieu teh lain palit ku cikih, lain datang ku Cileuncang. Aya tujuan ye. Ngemban piwarangan raja. Tuh, diutus ku ratu ngemban piwarangan raja. Aya deui kudu inget ka baligesan ngajadi. Teh sebenarnya mah kudu inget ke tempat orang hirup, ke tempat baligesan ngajadi teh Bali anu sok dijieul dina nu dijurukeun budak. Geusan ngajadina di mana? Di lemburna kampung namun urang diberolkeun di Bandung. Baligesan ngajadi teh di Bandung. Anu mata keuningan. Ka luar negeri ngacaca ngesing inget mana ka baligesan ngajadi. Tuh. Jare nu nyakeun, mana boga balik ke sana jadi? Betul, di mana? Denpasar. Beta mau balik, pulau. Nyanyawanan, siapa kejeng. Tah, masa orang teh sok kitu sok nyanyawanan. Balik ke sana jadi dari mana? Denpasar cenah. Salah. Amek nyedek, tanaga midek. Tah, nafsu gede. Hanya ka teu kaanter ku tanaga ada geus ripuh. Kitu. Aduh, si eta katingali meuninggal kidir amek nyedek, tanaga midek. Dek pugus aki-aki pisan. Aya di paribasa nulungan anjing kadempet. Nulungan jelema nu teu boga rasa tumarima tah eta. Ditulungan teh lain kitu kalaka olo-olo we ka urang teh. Pika sabeleun tah eta nulungan anjing kadempet teh. Geus ditulungan leupas ngegel. Munang kasusah, ditulungan tina kasusah, balaga ka urang ngahina. Tah eta nu rujit mah. Matak lamun rek nulungan jelema nu anjing kadempet lain ya tingali we. Munsungut juga anjing. Tasaha eta nya. Sungut monyong juga anjing. Dempet heula we ku urang tong ditulungan. Cik balikan di kitu sia dempet. Terus ka dempet, ayo beri permios gitu. Tah, aya paribasa nu aya patalina jeung alam ye. Pinah cai, pinah tampian. Nah, lamun urang robah ka ieu tempat, robah ka tempat nu berbudaya berbeda, urang kudu miluan lah robah adat kebiasaan. Gitu. Lamun misalnya masyarakat dirinya mah sok harudang isuk-isuk digarawe boka sawabodan urang kebluk tukang molor wae cing atuh robah adat robah tampian tah ulah taeun pisan. Aya jawadah tutung biritna sacarana sebenarnya kue cara teh bujurna hideung siga surabi kitu kue cara teh. Surabi mah saketu mun ai surabi mah pais nu itu mah cara mah teuing teh cais. Tiis ceuli herang mata. Taya teh ngeunah dedengean, ngeunah dedeleuan. Artina nu asli nama sanes kitu. Tiis ceuli herang mata teh hulu abuskeun kana kulkas. Tiis ceuli herang mata. Da molotot wae ku es. Hati nu sabeuna mah tiis ceuli herang mata cenah. Aya paribasa deui nu borok dirorojok. Eta mah neangan pigeuteun. Jelema keur borok dirojok, tong boro-boro nu borok anu cager dirojok mengamuk atuh. Sok nu lain-lain wae. Aya deui paribasa ieu kade. Leutik ringkang gede bugang. Jalma mah teu beunang disapirakeun kajeun leutik ge lamun aya nanaon kajeun leutik warugana atau jelema pangkatna leutik tetep mata kangge nyeleungkeun kitu. Tanya jelema mah leutik penek tapi paeh misalnya dari sisi jalan di tengah-tengah kampung jadi ribut tak kabeh. Henteu sugan, umpamana mah abay da leutik tubuh teu bisa.
Nah memang anu pae jadi uruskeun kudu nu genut pae. Si trunal kae itu ka dieu pun geuna. Anu leutik mah tong dianggap teu bisa tah eta ulah. Aya bagja teh daulat trek menang bagja tapi teu tulus. Aya daulat teh atoh bunga. Tah kitu. Ieu babasan mun leutik ye. Cika tu mana hirup teh tong hejo tihang. Hejo hitang tihang teh gampang pindah gawe atau pindah tempat bisa kedeung pindah. Ayeuna mah di kantor telepon, anjing mau teh. Ah dieu kantor buku ieu di damel teh. Anu pindah di ka dieu. Nah itu mendingan sakedeung mah teh hejo tihang. Tah eta. Hejo tihang teh. Ai harti nu sabenerna mah eta kunaon hejo tihang? Apaan dicetna ku hejo? Ih. Kudu paribasa tong beregu. Salah tincak, yeun teu merenah paripola, henteu paruguh. Siga salah tincak gitu ya orang itu jadi siga nu salah tincak aing teh ka itu salah ka dieu salah teu puguh paripola. Eta harti nu paribasa ya harti nu sabenerna mah salah tincak ce rek tincak enog jadi tincak ceuli. Jauh pisan. Ceuli lentaheun resep ngadenge kagorengan batur. Tah eta kadeta ibu-ibu di urang ibu-ibu bapak-bapak ge sami entong ceuli lentaheun. Itu ceuli lentaheun. Lamun misalna harti nu sabenerna mah rada riweuh. Ceuli anu resepkeun kana getih. Siga lentah. Nyolong bade disangka goreng tapi buktina alus atawa sabalikna. Ye lalaki teh nyolong bade sugan teh pibageureun efek tukang tipu. Tah. Nyogado ngulinkeun jelema. Tong nyogado kitu maneh. Tah kita tong mempermainkan sia. Ari aslina mah nyogado ditakis ya kain. Tah eta. Teras aya dita nurup cupu repok salaki kasep awe geulis ceuk abdi ge tadi kitu. Aya ditu turut muning nurutan batur kalawan teu dipikir heula hade gorengna. Kapan ari muning mah geuningan ku budak angon tenok irungna tuntun we. Teu nyahoan sia trek dimandian di walungan, sia trek digawekeun. Ah pokona nurut we eta turut muning. Aya deui wawuh muning. Wawuh meusan. Ya sok ungeuk tapi teu nyonyo acan ngaranna urang ukur wawuh muning gitu. Itu wawuh muning teh kade ulah nepi ka lalaki jeung awe eta beda. Ish lalaki teh wawuh muning teh wawuh jojong udang-udang. Sia. Atawa lalaki nu kumaha disebutkeun wawuh muning eta sakitu abdi keur ngaramet ku cupak kade kana leutak. Ngadeuketan eta mah lain eta mah muningna ganas. Aya lunguh tutut siga lunguh tapi sebenarnya mah henteu. Kapan geuning can lunguh tutut mah sawah sakota kayak kaider. Tah kitu. Atah warah kurang atikan, maka dalam bahasa Sunda sok aya nu ngambek bangkar warah sia, lain bangkawara, bangkar warah. Ari bangkar teh teu asak teu jadi. Bangkar tuh. Wah bangkar warah teh atah warah. Aya di sentak badakeun. Tara ceeh lamun digawe tara lila. Jeung sakitu bertek, ye ini deui. Tah ieu nu kurung batokeun. Kresep nyanyabaan ngan cicing we ngotok kawa di imah. Tah eta kurung batok. Kade tah. Kade ulah salah deui. Di mana tadi cukur teh? Hulu meni kurung batok. Lain. Jika batok eta mah. Jika batok. Salah wae sia teh ka mana wae ngomong teh. Gurat batu eta mah markedeweng. Teu as dina pendirian. Mun ceuk kitu we eta gurat batu. Tah geus sifat. Aya di nu hampang birit. Babari dititah eta mah. Hasilna alus. Hampang birit teh eta mah hampang birit mata rezekina gede. Tuh lain birit nanti sia tadi talapung teh ngaceng tadi sakali nalapung apa nampak birit. Dan berat birit mah ditajong teh suku karena merengkel. Tuh. Aduh urang sok ingat bahasa Sunda teh ada jero geuning euy. Alah ieu naon ieu halo. Halo. Ya. Adang karapitan Kang. Mohon. Upami paparikan sareng sindiran bentena Kang naon? Ah mangga. Sisiniran mah tina sinir anu kudu dipesek eusina, ari paparikan mah teu kudu dipesek eusina ge geus nyaho jalmi kitu. Tah, ieu teh di sababaraha hiji dibagina sisiniran teh aya paparikan ya kieu ye. Cau naon, cau kulutuk di juru, bau naon, bau hitut nu di juru tah eta. Kunaon di baju ginggangna teu make kancing, kunaon si ujang egangna tos ngadon meuting, tuh ting kunaon urang teh nya. Pipiti di bungawari, tetenong di bobokoan, lalaki zaman kiwari, hade omong pangoloan. Tuh, eta tah paparikan. Kang Ibing bisa nyieun, ayeuna ke pasir kaliki enjing-enjing, aki-aki digeger anjing.
Di pasir kali kita ka kontrak aki-aki ngakan patromak. Kemana wae sia teh cenah. Eta mah sangeunana maneh. Aya rarakitan. Majar maneh cengkeh koneng kulit peuteuy dina nyiru, majar maneh lengkeh koneng kulit beuteung meuni namru hartosna truna. Eta mah aya hartosna gampil. Pangambung atuh. Pangambung. Namru. Taya seperti kieu, aya nu kudu dipikiran. Wawangsalan, aya nu dianjing cai cenah. Eta sebenarnya mah aya nu diheroan. Jadi mun tina hero teh sero. Anjing cai tepan sero. Bangkong lodor mentas jalan titis tulis bagja awak. Alah, ini ngeunah pisan eta awakna. Bangkong lodor teh panjang. Mentas jalan, geus atuh da titis tulis bagja awak, bayawak mau jauh. Ta sok lamun belut nu sisita naon pasti orai. Belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Aduh rarai teh orai. Tah ieu euy. Si Amu nepi ka kana handphone naon Amu? Euy. Teu jelas Amu geus ka dieu kana telepon. Ka dieu kana radio marah we teleponan. Oh, pae ieu mah beak batu. Ka dieu kana radio Amu nelponna. Tah ke beunang ke geura. Halo? Halo? Ya. Kang Iding. Mun. Nepangkeun Kang Iding, abdi Nenen. Nenen sumuhun. Iya benar. Is, temuan kali nenen. Terus? Iya yang naroskeun ari pajengut-jengut sang dugul kumaha hartosna eta? Gawe. Geus nyaho pada dugul. Sini jengut jeung nu dugul teh hartosna menta tulung kanu sarua tulunganeun kitu. Cing aing nginjem duit teh 100.000 mah aya mah panjeuting nu dugul nya aing keripu. Iya Kang Ibing hejo Kulan? Hejo punduk. Hejo punduk eta mah paneungeul. Eta jelema dibabuk tuh pundukna ku rancatan di ka hejo punduk. Oh gitu Kang Ibing. Mun Kang Ibing. Mangga sami-sami. Taya anu kieu. Abdi mah caruluk Arab. Deuh, henteu tarima teh teuing eta tarima korma hartosna. Kitu dadampar di panggulingan alim kanu kirang surti kasur. Eta urang Sunda teh boga eta nya. Aduh, urang mata eta tah. Aduh, urang mah eta tah belut sisit sabadarat cenah kapirarai berang peuting orai. Tobat aing mah eta. Eta nepi ka kitu. Nya, aing mah. Aduh. Pan kitu orai ponok buntang gantung. Kitu eusina teh. Nya, orai ponok buntang gantung tukang roak dagang botol. Anu piartosna dagang. Makanya ya orai segala. Keun mae ka mana we atuh urang teh. Keun mae lain naon saya mah atuh basa Sunda teh keun bae atuh urang saliwat-saliwat ge atuh pernah ngadangu. Keun ada lain hartina aduh udah hese nya keun bae hese ge. Atuh ai pernah ngadangu mah urang teh tepoho deui ngaranna urang teh nu boga ngaran taman bacaan di Marewangi opat teh geus lah. Ai geus ngadangu urang teh atuh nyaah meureun. Moal bogoh mun teu wanoh. Kitu. Moal nyaah ta urang teh. Upamin teh? Amun teu geulis mah. Aduh, pan urang teh kitu geunya anu teu pernah tah itu kok. Pan eta teh aya nu kituna. Aya si pan aya dikeukeun. Siga entog tapi geulis. Tuh. Meri. Nete, apaan entog teh tina meri. Aduh. Oh, meri atuh eta mah. Nya lain du sabangsa ning entog nih. Neng, meri disamikeun sareng entog. Lain jenenganan apaan ieu mah ieu naon ngaranna teh? Wawangsalan teh naon kita di tadi teh. Rarakitan. Tah eta si Meri mah geus kudu make kitu geus Meri tapi gulis geus kitu. Amu mana Amu? Nelpon ka 00524. Halo. Halo. Calalager ieu Ujang Nyai meuni teu inget ka Alhamdulillah Amu. Meuni kitu Ujang Haji. Amu damang. Panggil saya sareng saeta. Sareng Mieti. Aduh, Neng Yeti damang. Kamu ge Meri atuh cenah nelpon di kamu. Teu aya Meri mudu ka mana? Elena bat kitu atuh. Teu rame atuh Jang. Kumaha Amu cager? Teu di kaos kaki Amu teh. Nya tadi kaos kaki we. Kaos kaki da sukaneut nyambunya. Nya da wega we atuh Haji kumaha? Duh, ampun aing mah.
nya teu karunya-runyaeun atuh. Nya atuh da teh kumaha atuh lain cek uing atuh geus amu teh atuh kamari teh ngaganti Eni Rahman. Kudu nama anjeun atuh ya. Ulah kitu cing atuh ya sing malalikir atuh da kuring teh geus kolot eueuh puntanganeun geuning. Nah maka jauh puntanganeun na amu atuh. Paraya Kang Ibing. Da eta naon? Eka depan puntanganeun. Eueuh kabeh oge abong-abong kanini secara kanu denok kanu demplon kanu ieu kanini keun bae amu da nu daremplon yang keke jadi nini. Guliper. Si guliper ka mana tah duka bege. Guliper ka mana guliper? Ya tuh. Urang mah meuni eueuh pisan. Abu, ulah mending ka dieu aya Surabi Pais. Aduh, raos pisan meureunnya. Beli nikmat. Pais ke naroskeun amu. Naroskeun aku tadi Pais. Mun ka kuping dah atuh teu boleh we. Naon eta teh, Bu? Nya kumaha we Yuni hayam kabiri hayam da aya di kabiri pan kekerepekan. Siapa mah? Oh biati teh bener tah. Pan teh si Truna ge ayeuna teh geus mimiti Yuni muning kabiri. Sepi burade atulah nuhun ai daramang maka alhamdulillah Bu. Nuhun. Salam ka Nyi Mer tah. Ka Neng Mer nu geulis. Sumuhun ai Mer teh ka mana tah? Geuning cek kamu ge geulis ka macek uing. Nya. Ka Diana tah ka mana Diana gitu lebetnya? Nya Diana Gunung Batu nya. Oh. Nya. Nya aduh. Aduh berarti ka dieu atuh ih longok gunung. Insyaallah Bu kesana Kang Ibing. Ka Neng Meri. Oh, salam baktos we ka sadayana. Mohon mangga. Ti luhur sausap pramu, ti handap sausap dampar. Di waas, Bu. Mohon waasnya nya kitu mangga. Assalamualaikum. Salam. Si amu sok piatokeun. Tah nu lain-lain si Biati mah engke sareng Neng Meri. Ieu teh sok neangan ka bunga uing. Sik lagu naon kok? Lagu naon? Nu uing tah. Nah, ada urang ya ada boga atuh lagu Tepang Mungaran kok. Tah iya, pan tadi atos Tepang Mungaran. Ya udah ya belum? Udah tadi. Tepang Mungaran geus. Ayeuna urang lagu naon tuh? Ka Papa Pucuk tah ujung ngadangukeun. Mun akang antok eltong eta neangan deui lah. Naonnya tuh kok euy? Dirang dorang during. Tak kok aya hariring nu kungsi nyaning kok. Tadi udah kan ya? Belum. Hariring nu kungsi nyanding. Ayeuna datang haluang deui. Nah, udah ya tuh Akang. Hayu patarema kokod. Rek patarema leungeun. Ya, terus hariring nu kungsi nyanung. Bulan 14 Aki 14 Yugerah Kuligan Yugerah Kuligan Yugerah Kuligan Cam bulan 14 Aki 14
tineng cacapkeun mengpeng aya kasempatan. Ada ngukeun lagu kieu dilahun ku nu geulis. Gigireun anjing edan dina kerah hileud bulu. Aduh. Nya jempol ketinggang lisung. Geus sadunya tongong hapur. Waduh, leungit teh inah teh. Ka para mitra, turap mitra mah ka Pais hatur nuhunnya Pais. Hiji-hijina pengusaha. Wah, anu bager nya. Anu bager kasep. Ngora Surabina genah pisan sadunya Pais. Abdi kukurilingan ka ada bubur, kuah bubur. Pahenya. Abdi teu ngirung nyarios Mang Jum. Eta mah si Yeti. Ini nyebut-nyebut bibir bahe mah bubur bahe. Padahal cek anu sanes bahe. Teu pisan-pisan. Tamplok. Jadi Mary pada lembat ya sesah cenah kan. Ayeuna mah kieu we ti dia urang ka Jujum yu. Hayu. Urang ka Jujum ya. Kan ada abdi nyanak antos 2 juta wae mah keur sabubureun mah. Nah, bingung teh. Aduh, abdi Islami tetepak sareng mau Jujum teh. Sono. Kang. Bulan. Eta namanya yang Mary teh nelpon. Sesah cenah lembat ka radio teh. Oh, sugan teh teu nelpon. Nelpon ame teh pan ka Mary. Deudeuh teuing. Abdi nyikeun di hampura ka sadayana jami nu ngaranna Mary. Ka kabeh abdi mah. Heureuy teh kabina-bina urang teh nya, tapi naon deui atuh? Nah, udah hiburannya. Hirup mapan deudeuh jeung deukeut, jeung duit. Jeung dahar. Jeung bobogohan jeung kabeh. Da teh cukup buka deudeuh hungkul cenah. Nya kasadayana nya permiosana teh sono. Sim kuring teh da isono na takungan kumaha ada atuh kudu balik. Gitu. Atuh ka Pak Jujum ulah sambatkan yaya. Sanajan Pak Jujum lalaki langit tanang jagat di ontrog. Nuju di jagat ayeuna ira. Urang ontrog ge kayak tuman. Urang buktikeun yen sabenerna urang sanajan kieu ge kuat keneh dahar bubur Pak. Marangah kasalana permios sanes teh sono. Everybody, banget.